Sabab urang teh ngarepan alam dengan opat rupa: syariat, torekat, hakikat, makrifat. Alam urang teh didinya syariatna, hakikatna, torekatna, makrifatna, wallahu alam. Gerayu toong beo jeung urang kali eneng jeung beo. Beo bisa subhanallah, urang ge bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu Akbar, urang ge bisa Allahu Akbar. Beo bisa la ilaha illallah, urang ge bisa la ilaha illallah. Karek bisa ngomong manaon beda jeung beo. Sabab urang teh ngarepan alam dengan opat rupa: syariat, torekat, hakikat, makrifat. Alam urang teh didinya syariatna, hakikatna, torekatna, makrifatna, wallahu alam. Gerayu toong beo jeung urang kali eneng jeung beo. Beo bisa subhanallah, urang ge bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu Akbar, urang ge bisa Allahu Akbar. Beo bisa la ilaha illallah, urang ge bisa la ilaha illallah. Karek bisa ngomong manaon beda jeung beo. Sabab urang teh ngarepan alam dengan opat rupa: syariat, torekat, hakikat, makrifat. Alam urang teh didinya syariatna, hakikatna, torekatna, makrifatna, wallahu alam. Gerayu toong beo jeung urang kali eneng jeung beo. Beo bisa subhanallah, urang ge bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu Akbar, urang ge bisa Allahu Akbar. Beo bisa la ilaha illallah, urang ge bisa la ilaha illallah. Karek bisa ngomong manaon beda jeung beo.